Nah asa nu bodas wae nu hideungna teu dibere susu osok dibere tah ieu dibere ku abi tah. Cuman nya meureun video nu muncul ka ana nu si Bella wae nya munculna gitu osok ku abi ge duarana ge sok dipasihan gitu nya piraku teuing we gitu ku abi dipasihanan kur hiji atuh ganeng GTA meureun anu hijina deui gitu si domna bakal gegarawakan we meureun hayyeuh teu dibere susu make teh jeung di ku abi sok jarang dikontenkeun dinya si dom teh pas itu mah tah ari beuki kade-kade mah nya osok ku abi ge sok dikontenkeun kitu nya tuh da guys mun abi sehari bikin 2 konten tuh da lieur lieur ngisi suarana gitu tah kudu ngisikeun naon gitu lah nya sakapeung masuk bingung gitu abi oge nya kedah ngisi naon gitu suarana teh tah ieu ge ku abi tadi keluarkeun nya di kandang we gitu nya sabab da barecek di luarna gitulah entos hujan di abi mah gitu jadi nya entos we di kandang gitu daripada hararujit engkena nya ku abi ieu didotna ngangkur di kandang na we gitu diantepkeun kieu tah tuh kat perbut kieu atuh si Bella ge kat di hayo we di ganggu si dom oge keur nyusu ieu tah ada biasana ge sok paganggu nya mun si dom keur nyusu diganggu ku si Bella mun si Bella keur nyusunya diganggu ku si dom gitulah sakali ewang gitu paganggu-gangguna teh tah terus ari sore mah jarang dikeluarkeun nya da sok di kandang gitu di dot nage